sorangan kesel. Tuh masih anak muda. Awas. Nene. Anak muda. Non maksud anjeun nita ngalaan Aceh ka budak. Ngalah Aceh. Si bos areta mah eta mah nu nita si panglima mah ngalah Aceh. Urang mah ngada harga henteu. Mana sok pintar ngeles. Adi eta buktina sangkangna mending ngapar kitu. Bener henteu? Bener mah. Tah dengekeun. Si panglima nu dirasa ke dudung urang. Henteu mah urang mah diadu dombakeun ku si panglima. Duh, ai. Murak ge henteu mah eta mah si bos areta tadi nu murak mah. Lah mah tadi mah tuh ngomong gitu ketang mah malah mati tanggal Aceh 2 karung mah. Tah geuningan 2 karung cenah. Ayeuna rek kumaha jeung urang urusanana? Pinter maneh panglima, sajongka jadi sadepa. Bersilat lidahna siap pinter kehen. Mak, urang mah bener. Tengah Aceh mah eta mah si bos areta nu nitah. Aing mah teh hayang apal. Sok pilihkeun damai atawa di-RT-keun. Aing mah aja katempuhan. Maneh panglima Lah tuh marabi ge tah. Urang bung di RT-keun mending damai tah. Tah kitu ulah loba teh ngabuda. Awas ya usah kali-kali deui. Urang di welkeun.